Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah. Wilujeng tepang deui pamirsa dina pangajaran basa Sunda. Kumaha tugasna? Parantos beres? Dilebetkeun kana mah plastik pan? Mantap. Minggu kamari di akhir pangajaran seperti kasapukan urang, pasti minggu kamari pan orang tus tatarucingan. Jawabanana naon? Jawabanana naon? Patarusanana teh? Leres. Buah naon anu henteu dipetik? Buah ragrag bin murag. Leres teh jawabanana? Keprok heula atuh. Saacan diajar, hayu urang ngadua heula. Ngadua di kawitan. Rengse. Hayu ngadeg. Nangtung urang ngawih KPD heula. Kawih pangjajab diajar. Sayogi. 1, 2, 3. Cincang keling, manuk cingkleng, cindeten, flos ka kolong, bapak satar buleneng. Yuk dulur-dulur, yuk diajar babarengan. Basa Sunda, basa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha. Nyaku urang nu boga rasa rumasa. Sip. Pamirsa, urang teraskeun deui diajarna. Minggu kamari urang tos medar biantara teknik atawa metode biantara anu apa teh? Insyaallah dina danget ieu urang pedar anu disebut mamanis basa. Biantara ditepikeunana pasti kudu pikaresepeun supaya naon rupa hal pasualan, naon wae perkara nu ditepikeun ke urang ka balarea, ka jalmarea bisa kaharti maksudna, bisa kahontal tujuanana. Salian ti urang kudu make teknik atau milih metode anu merenah, urang oge kudu paham, kudu ngarti kana mamanis basa. Mamanis basa nyaeta kalimah atawa ungkara anu dipake dina waktu pidato supaya eusi pidatona pikaresepeun. Mamanis basa anu lumrah jeung biasa dipake dina biantara aya 2, nyaeta gaya basa jeung purwakanti.
sanggeus hidup diajar mamanis basa, sok ayeuna titenan ku hidup. Ieu ayat teks pidato anu masih acak-acakan, masih can nyusun. Pancena susun ieu teks anu masih acak-acakan supaya ngawujud jadi hiji teks biantara anu bener luyu jeung urutanana sarta mernah. Terus lamun geus disusun teangan tina eta naskah mana kalimah atawa ungkara anu bisa disebutkeun kagolong kana mamanis basa. Ngartos? Tong hilap pancena dikerjakeun dina kertas salambar, bisa HVS, folio bergaris, atawa kertas tina buku catatan hidup. Tulis nami jeung kelasna sarta hasilna simpen dina map plastik anu geus disiapkeun ku hidup. Ayeuna urang tatarucingan dangukeun saurang sieun komo lobaan. Naon sok? Sakali deui. Saurang sieun komo lobaan. Minggu payunnya jawabanana pamirsa lawungan dina danget ayeuna sakitu nu kapihatur. Punten lamun aya kalepatan, hatur nuhun tina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.